termasuk pagawean-pagawean anu sejen. Lamun teh mah tukang bas meureun naon sok bage tukang ngoret meureun nya mun di urang mah tukang naik kudu apal heula elmuna ulah naon pugutara naik langsung rek buburuh naik nya. Ulah eta teh doraka. Muruhkeun ngoret ka tukang sare doraka eta teh nya. Tukang sarena akur doraka puguh-puguh teu bisa buburuh. Da butuh duit cenah lumayan, nu penting sabedug. Teu kenging nya. Kajaba lamun anu nitahna geus apaleun bae masing hasilna meunang sameter ge, nu penting mah sabedug we. Tah kajaba ari kitu mah nya. Ari ridho pada ridho mah. Wal muradu al ahkamu dhahirah, anu dimaksudi dieu teh pirang-pirang hukum anu zahir al ghalibatu anu galib dunal furu'in nadiroh, lain pirang-pirang cabang anu sulit anu hese nya. Wal masail sareng pirang-pirang masalah ada kikoti anu lemes engke dipayun aya bahasan masing-masingna. Naon sababna atuh urang teh kudu apal heula ilmuna memeh prak li anallaha subhanahu tabaraka wa ta'ala ta'abbadana ay kallafana, sabab Allah subhanahu wa ta'ala parantos merdih miwarang ka urang sadayana wa amarona bi asya'a marentah kana saban-saban perkara kana pirang-pirang perkara. Allah marentah lamun dina peribadahan marentah salat, Allah marentah zakat lamun dina muamalah, Allah marentah jual beli jeung nu sejena. Atuh kulantaran diparentah urang teh kudu migawe, ngan samemeh migawe wajib apal kana ilmuna di dieu fala budda alaina min muraati ma ta'abbadana bihi. Atuh daek teu daek urang teh kudu diajar kana ilmuna wala budda min tahsilil ilmi li anna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kulantaran ari ujug-ujug apal majarang maka aya kawajiban kana ngaji heula. Da ari ngaji teh hukumna fardu alias wajib ka saban-saban jalma Islam. Da ari henteu ngaji mah moal apal atunya. Wa inna ma huwa talabul muhtaji ilaihi, pastina ari tolabul ilmi teh tolabul muhtaji ilaihi, tiap jalma anu hoyong ilmu a kudu diajar heula ilmu a. Hayang apal ilmu ngoret nya minimal atuh naon ngoret teh nya ngecob-ngecob barang da moal ujug-ujug lancar. Hayang diajar ngagaleng atuh minimal turun ka sawah batur ngagaleng make suku nya. Kan ari nu kakara mah ngagaleng teh make leungeun jiga ulin di pantai ininya di emple-emple. Lamun butuh ari kira-kira teu butuh mah urang mah teu butuh ngagaleng lage teu naon teu diajar ge. Urang mah da lain tukang dagang ieu teu naon teu diajar oge. Lamun kira-kira moal butuh, kira-kira urang lamun salilana moal pernah ngajual atawa moal pernah meuli bae teu diajar ge. Ngan moal aya jalma lamun teu ngajual nya meuli, lamun teu meuli nya ngajual. Moal aya ieu mah teu ngajual teu meuli. Aya cenah nini urang geus teu kaduga ka mana-mana. Kapan baheula geus keur ngora nya ngajual nya meuli. Da anu teu aya ngajual teu aya meuli mah paling oge orok meureun nya. Eta mah ngajual henteu meuli henteu.
Teras naon sababna wa qad ahalla al bai'a ayit tijarata wa harrama riba. Sabab Allah parantos ngadawuh dina Al-Qur'an ngahalalkeun kana jual beli sareng ngaharamkeun kana riba. Naon atuh ari riba teh? Ari di urang mah riba teh tukang kurupuk dina motor ya, riba. Ari riba teh engke seueur macamna. Riba teh seueur macamna. Urang nganyuk sangu sacomot hayang dibayar 2 comot. Eta teh riba pirage sangunya. Sacomot lah saeutik. Tapi dari riba naon sababna? Aya silih leuwihan. Kama qala Allah Ta'ala kitu nu didawuhkeun ku Allah Ta'ala dina Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Terus saroat ieu teh. Ya we bari bobo ge nya. Qala Sulaiman al-Jamal. Saur Imam Sulaiman Jamal ya, nami eta teh yakni maksad nama kieu wa ahalallahu lakum al irbaha fit tijarati bil bai'i wasyira'i. Allah parantos ngahalalkeun ka aranjeun kabeh lamun jual beli ngahalalkeun kana batikna. Kan ari tujuan dagang teh supaya menang naon? Supaya menang bati. Bati nama rek leutik atawa gede hukumna halal. Meuli cengek ti pasar tukang dagang teh 5.000 dijual 30.000 di warung teh ya. Berarti sabaraha eta batina? 25.000. Sanajan badag hukumna halal ya, hukumna halal. Cenah nu meulina ngutupluk atuh ulah ngutupluk ari dibeuli mah nya. Kapan butuh sok araranehnya ulah ngutupluk. Sabab naon? Sabab urang butuh. Jadi urang teh lain meuli cengek tapi meuli kabutuh ya. Jika meuli kabungah kan aya nu bungah teh dahar jeung pedak bungah cukup ku 3.000. Aya deui nu bungahna teh daharna kudu jeung lauk laut 100.000. Tah jadi nu dibeulina mah naonana kabungahna ngan bentuk barangna cengek nu tadi oge da butuh lada gitu. Tah jadi geus dibeli mah geus we ulah teuing mahal-mahal teuing teu kenging eta teh ka urangna di daharna jadi kapikiran keur nyoel teh aduh sacoel 5.000 ieu ulah nya jadi kalah mantak gering eta teh da moal balik deui ieu duit urangna oge nya tos we nu entos mah komo nepi ka kenaon mah nya ngutupluk nya dikutuplukeun deui ka batur nya. Tungtung jadi loba nu ngutuplukna teu kenging dina naon we eta mah nya cengek teh pedah inget naon pedah inget kana cengek we gitu.